Reka mana, Mak? Teh ke pengajian. Ari mama nih mama mantes mama kitu yang warna kitu. Atunya kan bahasa teh. Sakitu alus oge. Halus cenah. Ngewa Mak meni hurung gitu warnana. Bae atuh ah. Babaturan mage marake nu kieu. Bau naon ieu? Ma make parfum. Naon bau nate kieu? Bau cara. Bedegong teuing. Eta parfum bahas ya teh. Juhandai katuh mama mah parfum nu kieu Bae atuh ah. Babaturan mage da marake. Dek, mama sahayang ganti HP. Atunya ganti we, Mak. Hayang nu kumaha? Hayang siga anu babaturan emak. Temen nga-WA teh tulisanana aralus. Tah siga kieu, Dek. Atunya teh kudu ganti HP mah yang bisa kieu mah. Ieu mah make Fesmoji. Dengan menggunakan Fesmoji, phone dan keyboard kita bisa menjadi lebih keren. Karena di Fesmoji tersedia berbagai macam emoji dan emoticon yang sangat lucu-lucu. Dan juga beberapa fitur lainnya seperti text art dan juga text prompt. Tuh, jadi keren banget kan typingnya. Selain itu, kita juga bisa merubah latar belakang keyboard dengan menggunakan foto terbaik kita. Lucu banget kan? Yuk cobain Fesmoji. Mak, urang ge hayang atuh ganti HP. Atunya ganti we. Ah, bener liat? Heeh, he gae. Hayang ganti ku iPhone-nya, Mak. Nu 250 genep giga we. Heeh, he gae. Tapi mahal, Mak. 20 juta. Atunya kendaya ari maneh hayang mah. Beneran, Mak? Bener. Asal ulah make duit emak we. Maneh masih ganu teh bunga, rek ini rekreasi teh. Teuing atuh. Sahoreang. Nah, ha? Sudah dibere bakal naki kursa uti. Hari sia nah yang sabaraha tuh. Bekal duit ongkoh, bekal kajo ongkoh. Sekarang kumaha coba kolot mah. Atuh da mama mah kelansang oge kurjeng mie goreng. Tuh. Da ngeunah tuh sia teh mie oge. Lain ku masalah ngeunahna, Mak. Era we atuh baturan urang mah dibarek kelana ge jeung nu mararewah. Sia teh rek piknik, apa rek pamer dengan kejo? Mama yo baheula rekreasi teh di bekalan naga jeung teriga beri gun ini sia. Wah, nak mah teu era. Tuh era mama. Naha? Ban ketinggalan bekalan oge. Mak embung jeung mie mah sanguna. Dikon. Puji tangkurak siapa? Untungnya kemarin emak beli sosis kenjeler di supermarket Yogya. Karena sosisnya enak banget dan juga praktis. Mas sampai borong banyak sosisnya. Cara masaknya juga gampang banget. Pertama, panaskan minyak, masukkan sosis kenjeler ke dalam minyak, lalu masak sosis selama 20 sampai 25 detik. Lalu angkat dan tiriskan. Lalu tambahkan cabai bubuk. Sosis sek-sek 1 menit langsung jadi. Tuh praktis banget kan? Makin mantul. Dimakan pakai nasi anget. Temen makan nasi yang ke pailet. Bentuknya imut dan praktis. Isinya juga banyak. Extra miti. Cuma sosis kenjeler yang dimasak apa aja tetap enak. Dagingnya berasa banget dan juicy. Gak mungkin seenak ini kalau pakai sosis lain. Sumpah cocok banget buat kaum muda-mudi yang mau makan enak tapi gak perlu jago masak. Bahkan bisa masak ambil scroll TikTok. Sosis kenjeler cocktail kuncinya. Tah, mesti ganti ku sosis kenjeler. Tah, ieu karep mantep. Coba putar tadi jeung ieu. Itu gue ini tuh. Oke, sore ge dahar jeung eta we nya. Lah, emang mare ka mana kitu? Mane kulin. Ulin ka mana ari mah? Atunya ka mana we ulin mah? Ulin jeung saha gitu? Jeung calon bapak tere. Bruh. Kenapa kok tiba-tiba muncul di situ? Aku kasih Mak Marimar. Kenapa? Barusan telah terjadi kecelakaan tepat di harapan bengetku. Di mana? Di sana, di depan rumah makan Padang Selera Mitoha. Aku juga suka ngedeleg-deg kalau melihat hal seperti itu. Sambil menghuleng, aku sejeroning berpikir, bagaimana jika aku yang mengalami kecelakaan itu? Memangnya kendaraan apa yang mengalami cilaka? Mobil truk yang bermuatan ini. Ya ampun, berapa loba korbannya? Kecelakaan ini tidak begitu banyak ngaleg-leg korban. Korbannya hanya satu, yang tergeleng oleh truk. Siapa yang jadi korbannya? Berit. Bruh. Dibuang sayang. Yang mengalami cilaka. Ya. Dua tilu. Yang mengalami cilaka. Yang ngemalangi. Mobil truk yang bermuatan ini. Hey. Mobil truk. Kayaknya masih lagi seri. Mobil truk
Yang bermuatan ini. Hati lu. Yang ngomong-ngomong isi. Ada merang-merang teng teh. Dek, aku ngenas ya. Mau Saya guru kesaan, ngenas ya teh. Kakara mamang ada hanok gitu kang ngenas. Nyaan dia mah, rumah sakit jauh bangun teh. Bung mak. Kunaon sih ari maneh? Bangun anu perkarasam. Karselnya eta. Asa hayang boga adi. Ira atuh mah boga budak deui. Budak-budak kumaha di maneh? Rek nyieun lagi awo baturna. Lain siapa man kitu aing guna teh. Ti isuk man hayo nonton TV. Lain barang guna di imah teh. Guys, yang mau barang guna mah. Kali bere duit ku aing. Yang bayar YouTube Premium. Nyehe gue. Da urang mah boga GoTube. Semuanya gratis tanpa dibayar YouTube Premium. Di GoTube bisa nonton video tanpa iklan dan didukung background playback untuk memutar musik. Yuk download sekarang. Wah, halus atuh ari kitu mah. Mak, inung terek hamil sih. Teh kanjur. Atunya syukur wae ari keur hamil mah. Kieun we, si bapak boga budak tinu ayeuna mah. Bapak jadi teu nyaahut ka urang. Ah, keun teh jangan ka maneh mah. Da aya emak kene atuh. Ngan eta we meureun. Ari keur-keureunah mah liweuh dagang oge. Nah dagang naon? Panjenengan tere maneh mah dagang asakan. Model warung nasi deui. Ari nu masak masak. Irung tere maneh atuh nasaha deui. Ngateungeunah cetak asakna oge. Teu puguh rasana teh. Meunang kene asakan menang emak. Aruyuhan wae da laek meuli. Wah, nu bener ieu teh teungeunah. Tengguna, saya tengguna. Teu percaya mah keureuh tak culik mak. Tapi cek mah tadi ngeurah pisan cenah anu keur di dahar ku mah eta. Nah ieu teh saha kitu? Ti inung terek. Pan tadi nganturan ka dieu bari ngabeja rek ngajuru. Mak, babaturan urang mah kamari kawin ka bule. Ini rame pisan hajatna teh. Cobanya salaki we bule. Hari dahar mah angger jeung sayur asem. Atuh cakeun bae sia teh. Lesok siri kana pangawoga batur. Mata kitu ge sae bagianana. Da kawin jeung bule jeung saha ge keun bae da batur. Oge nya. Tapi da urang ge hayang mah ade kawin jeung bule mah. Yeuh mak, mun urang kawin ka bule nya, ku aing moal pek diberen sambal goreng peuteuy. Pan ari mah lokal mah kudu atuh urang teh. Ah, kumaha maneh we. Tah, ngarasiga ieu mak, snack anyar Garuda. Garuda selondok dua rasa. Rasa balado ka Sumatera Barat jeung rasa kaldu ayam khas Jawa Timur. Beuh, selera teh lokal pisan. Mana coba ngasaan? Tah, ieu teh snack varian baru dari Garuda, Mak. Jajanan asli Indonesia anu dijen tina singkong, tapi lain keripik singkong. Bentukna unik, jadi nggak bikin capek ngunyah. Pokoknya seleranya Nusantara banget rasana teh. Selodok dari Garuda, renyahnya nggak bikin capek gunyah. Kolotnya bakar resep ya mah. Tah, bener pisan. Snack buatan Garuda udah pasti enak pokoknya mah. Mak, Mak baheula pernah resep ka saha? Aya hiji pokokna mah, tapi meni hese ngaranna teh. Saha, Mak? Sahanya rungkat asana teh. Naon rungkat, Mak? Manya yang ngaran rungkat. Tak geuning, boleh nu cicing di lembur sabelah. Richard, eta mah lain rungkat.